Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui naraskeun jejer carios nyaeta si Buntung Jogo Tutugan anu diguar ku Mang Ode. Aku nu teu can subscribe-na mangga di-subscribe heula supados kalajengan ieu dongeng langkung semangat deui. Terus pada yang kolong berikan awas terus mangga orang kawitan derah raya prung ayak ke namun kula temikeun kukula lagi dipaksa heug wijana tapi bejadkeun heula ieu dadak kula Andi antuk na mengebrehkeun panangtang bener Andi wijana minta keyakinan teu pindo gawe wijana kurang ngitung sabuk milang tatu ampar tiga hade atuh ari kitu mah kayang Andika tarima Andi iya wijana gendak luncat ka hareupeun bari nyambarkeun ruyung kaungna ulah pipilueun ruyuk saurang deui hancengan maneh Andi ngalegot ka gigir bari nyarita ka si ruyuk lantaran kabireungeug gerak-gerik geus kajudi siga nu rek ngabantu ka manehna tewak eta manusia tewit bisi kapur wijana gorowok ka Widarma nitah newak di janca tapi ora kaya si ruyuk geus ngagapruk manten anu atuh ki janca oge teu cicingeun gentak manehna luncat ngirimkeun panempugna ngagunakeun jurus-jurus tetungkusan si Aro nu antukna dar baik ki janta jeung Widama patelak sedengkeun si ruyukna siga nu sungkan ngahuruk manehna hibarat terus euteup deui nadahan kiuk deui ruyung kaung dina jurus calali nokrok maksudna wijana lain ngan saukurek ngabinasa tapi samata-mata hayang ngajajal nepi ka mana pangabisan nu jadi lawan. Tapi Andi anu geus apal kumaha wawasenna wijana ngagentak ngawangun gerakan heula ngagalaprak leungeun buntungna nyamar iga burung sedengkeun leungeun katuhna nu nyepang siku-siku nyabetkeun ka luhur ngetrok siku wijana anu keur nyakaruyung tapi teu kira-kira Andi ngaranjugna lantaran wijana ngagentak ngagunakeun gerakan pucuk awi katebakan ku kituna leungeun buntung teh ukur ngeplos ngakan angin sedengkeun siku-siku na oge teu hasil ngahancau lawan malahan ayeuna mah ruyung kaung teh ngahiuk di tukangan Andi rikat malik 180 derajat bari nakiskeun siku-sikuna dina gerakan capit urang tapi tetela dipake nandingan ruyung kaung mah sama sekali jadi leungit kemampuanna malahan manehna sorangan mah meh cilaka dibawaku gerakan ruyung kaung ngan untungna Andi masak kaburu ngejat ka tukang bari narik siku-sikuna kelanan wijana Andi luncat ka luhur tangkal bari ngirimkeun panimpug kana dahan anu akibatna kasila hebatna dahan kai teh nepi ka ngadorok-dok nah hakalakah malah suluh Andi wijana ngeyehkeun pikeun nutupan ka kagetna ningali kahebatan leungeun buntungna lain rek ngalasuluh wijana tapi keur ngayonan ruyung kaung Andika memang bener lain beja Andika teh jawara si ruyung kaung Andi teu leum-leum ngebrehkeun pamujina merasa kagugu ku ucap wijana anu make nyebut ngalasuluh sagala horeng geus ngadenge nya sebutan kula sabanding jeung Andika Andi nu kasohor si Buntung Jogo Tutugan mun rek ngalasuluh oge teu perlu ngagunakeun bendog cek wijana bari ngarenyuk mentong ngabodor si wijana teu lucu deuleu anguran teruskeun deui Andi bari sayaga giliran Andika apan cing prung suluh teh gerakeun deui wijana nempas beu Andi luncat bari ngahembatkeun tapi wijana rikat nyerong ngarobah kuda-kudana bari nyabetkeun ruyung kaung Andi gentak ngalegot hiup pletrak
panenggelna bentrok satulina Andi ngagunakeun jurus cacar bolang. Wijana gentak nuturkeun kolebatna awak Andi nusul tepus ku kuruyungna. Tapi Wijana kaget lantaran Andi balik deui ke arah tadi balik panenggelna ngahiuk di handapkeun ruyung kaung. Seret Wijana mundur bari narik sukuna kenca sakadar ingkahan kai anu sagede pigelang. Tapi gerakan Andi esnuning letak lieur nunyang hareupan harita Andi ngagilak katukeun Wijana dina jurus panggalmui sarta balukarna Wijana sakali ieu mah kudu ngaku kana kahebatan gerakan lawan anu teu antapal deui. Hiu cebrot dan kai teh ngahanca kana silahna. Lamun teu miboga daya tahan anu luar biasa mah sigana Wijana teh santeuna geus mendupung nyajan teu ngababatang oge geus tangtu ari mata keger otak mah lantaran tenggelan Andi teh ngagunakeun tanaga satakarna. Aduh, Wijana ngegero lirih bakuna mah ruas deui dume kapalinganing gerak. Ulah EPS-an jana mantak ulah cileureun tah cek Andi bari ngahiukeun deui dahan kai pisang dahan kai pasang. Cukup Andi, sagala wae ge montong dedeyeun. Wijana anu masih nonggongan gentak malikeun sarta langsung ngagunakeun gerakan kalakai murag anu akibatna Andi ngan ukur huak hiuk nunggulan angin. Malah Andi anu kena mamalana sakali Wijana ngagunakeun ruyung kaung blentrang wae ngahanca tarang Andi. Aduh, Andi ayeuna mah anu ngagero bari gentak ngejat lantaran rek dipino deui. Mayar nu tadi cu cek Wijana bari ngarenyu gerakan kalakai muragna di paus heula. Siga keset wae di paus. Ayeuna oge geus heula rek ngahutangkeun deui. Tarima Wijana. Seprus deui narajang deui dina jurus heulang nyamar Wijana naroskeun deui ngoleapkeun awakna dina jurus kalakai murag. Mileungeuh kitu sakilat Andi ngarobah gerakan make jurus panggalmui terus-terusan panenggelna huak hiuk neangan sasaran. Pogo we sabareh bahan masih ga hareureuy mun Wijana mah ukur gulak-gilak Andi mah ngelilingan badan Wijana. Tapi kalah kulila mah teu burung we pigelang leungeun Wijana kabeunangan oge. Saleng royung kaungna mah saleng cur elat Wijana ngajauhan tina gerakan panggalmui anu seolah-olah nutupan badan. Hiuk Wijana dina jurus Tanjung Pura tapi bentrok jeung tenggelan Andi. Reg ayeuna mah gerakan panggalmui teh eureun. Hahaha. Andi kaboga hutang keneh Wijana. Ayeuna keneh ditawur. Andi cek Wijana bari sabrut deui najang dina gerakan orai tatok. Tapi Andi geus surti kana ieu gerakan anu pinuh tipuan ku kituna manehna teu ayeuna ku gerakan tapak jala lantaran harita oge geus karasa mamalan. Gentak Andi ngalalepkeun awakna dina jurus cakar heulang. Tapi Wijana surti yen lawan rek nyasa kulit peteung. Ikat Wijana mundur ku cara narik suku katuhuna dibarengan ku hiukna dampaleungeun rek ngahanca puluk. Tapi Andi gentak ngaborengkal bari nyintrek ceuli Wijana. Lain nyintrek sa manehnya ieu mah tapi geus ngandung ajian semu gunting panglalar timar pamarnaka. Nah sia kalah siga bolon suntak sintrek Andi. Wijana pananyana pinuh ku rasa heran lantaran sangkaana mah Andi teh rek nampiling. Atuh Andi lain deui kagetna lantaran semu gunting teh teu mempan. Sabab cenah cek guruna mah sahanteuna lawan bakal tutung ceulina. Tapi ieu mah pokna teh ngadon kalah siga bolon cenah make sintrak-sintrek. Cager nyereungeuh Andi nu keur colohok bengong teh. Wijana teu miceun kasempetan ngagentak muliwet deui ka gigireun Andi bari ngapretkeun ramon-ramona dina gerakan gurame ngabintih anu sarua geus dieusi ajian semu gunting warahan ti pamajid. Idih beut kawas awewe jana make ngusapan pipi segala. Memang ike cowok apaan? Cek Andi bari melong semu kaget ka Wijana. Puguh
we Wijana mah anu ngahulang sarta kaget dikepet ku ajian sumugunting majas teh ngusapan bari saterus nama manehna oge olohok geus tagwe dina pikirana yen sumugunting teh geus sama wah sama ieu pohok sigana mah teh dahar heula ieu cau molen pemirsa biasa geuning boga ajian mah atau jimat mun ka WC teh dompetna sok disimpen dan tara dibawa si cama manjarkeun teh tah nu gaduh asihan antar dompet ditinggalin siga mang ieu mang Neni tah nu sok tinggalin dompet padahal lamun ngarti kana sabab musababna bawa Andi bawa Wijana wah ieu kudu kaget sabab duanana geus pada kaancikan ajian sumugunting anu sumberna teh 10 waton ku kituna dina digunakeun teh moal timbul reaksina naon Andi anu pangeulana sadar gentak narajang deui ngambatkeun leungeun buntungna manehna yang gerang ngarengsekeun patelakna dilila oge paedahna pangpangna mah karunya we kanu ngadangu kaseleun komo nulis pengintennya Wijana teh cicingeun rikat manehna ngawungun pasangan jurus Dewa Samadi dengan buntung teh digunting tapi lain deui ngaranjugna lantaran guntinganana teh ngageblos alah samemeh naruskeun ku tenggelan kamar leungeun buntung Ani terus nyeruntul ka handap rek nyodok beuteung jeleng Wijana ngajaul ka tukang dina gerakan celer kasatan Ani nu geus kapalang hayang ngajajalawan terus nyabrut leungeun buntungna ituna Wijana rikat ngarobah posisi badana bari sakilat ngawangun ulin besot ke leungeun buntung Ani teh carak anu satuluyna dibesot tapi Wijana ngaranjuk deui wae lantaran besona teh teu mempan hal ieu teh lain jurusna besot anu teu mempan tapi Wijana teu sadar apanan leungeun anu dibesot teh eueuh pigeulangan waktu leungeun buntungna rek ditewak teh ngadon nyamos lantaran Andi gentak narik deui leungeunna anu ku kituna Wijana gentak ngarobah deui kuda-kudana salenggeun Andi terus nyeruntul ngagunakeun leungeun buntungna Wijana saeutik oge teu ngajar gerakan leungeun buntung ngadatangkeun angin anu miheul aneh nebak kana dada des Wijana sakilat ngagunakeun jurus alip sekaligus dina gerakan potong dua aduh Andi ngagerung tetela leungeun buntungna teu kuateun ngalawan kehebatan jurus alip warahan gumilar anu jadi bapana leungeun buntung teh ngulapes ngan henteu we nepi ka potong mah ku kituna Andi teh bener-bener daya kekuatana kacida hebatna cacakan lamun sejen mah leungeunna teh wah tegas ngadarak-darak sabot Andi ngalengak Wijana ngasupkeun tenggelan kembarna masih dina jurus ulin alip tapi Wijana ngadadak ngalanjung sarta gerakanana eureun lantaran ngadenge saura Widarma ngoceak ari direlete badana keur ngoleang ti gubrag kana gawir ukituna cula Andi blesat manehna muruh ka Widarma tapi leuir Widarma terus ngagoleang atuh Wijana teh terus dituturubun geus teu mikiran pibalaeun nu ngancam keselamatan dirina bari hatena mah tagiwul sok sieun Widarma teu katulungan nilik lungkawingna jurang geus matak muringkak pulu-puluk nu nempona naon anu jadi sabab Widarma nepi ka ti gurawil kana jurang teh tadi waktu patutunggalan jeung Ki Janta tetela Ki Janta teh kadese hal ieu teh kanyahoan ku si Ruyuk ku kituna si Ruyuk ngeblesak ngebantuan sobatna nu jadi dunungan nu pikeun Widarma mata keipuh manehna terus-terusan disameran dibintihan sarta dicakalan katambah ku Ki Janta anu geus mimiti nyenghap terus ngirimkeun panarajang anu hese di takisna nu antukna Widarma ukur bisa undur-unduran pikeun ningkahan panarajang si Ruyuk
anu akhirna mah manehna teu nitenan kana tincakeun nepi ka manehna ngerti gorobas kana jungkrang anu lungkawing. Hal ieu teh kacida nguntungkeunna pikeun adi mah bisa-bisa manehna ngalaman napu di pakalangan antaran leungeun buntungna anu jadi andalan geus tangtu mah bisa ditereh-tereh digunakan deui sarta lain dikieuna nyarina geus teu bisa dijungjungkeun deui ku kituna ani langsung hudang salah terus nyampeurkeun ka Ki Jantra anu antukna plecet we andi kegancangan bari hate mah ngarasa paur bisi Wijana terus ngebeledik ongkoh sebenarnya mah teu palu-palu teuing patelak jeung Wijana teh sabab nyalametkeun Ki Jantra anu cek pamajikanna teh tetela rek digunasika ku Wijana. Kacaturkeun Wijana anu terus tuturubun bari hatena mah teu tetep dilimpudan rasa hariwang anu pohara. Sok sieun Widarma labuh kana dasar jurang bisa kumaheun kayak kudu kumaha bebejana kapasuta utama nama keur kumaha yang harepan Nyi Umi pamajikan Widarma. Tapi dasar kudu kitu caritana Widarma masih ditangtayungan kuno maha kawasa manehna kasampak teh nyangsang dina reremetan tangka saliara. Wih, Wijana kacida pisan bungana awak anu babaren balas teh karait mah teh dirasa. Jana aduh Widarma kasusah keur kusah koseh rek cengkat. Teu naon Wid cek Wijana balik kak kana tak-tak Widarma mantuan sinet cengkat. Teu lamun kana dasar jungkrang mah cek Widarma bari tungkul ningali kana dasar jurang. Alhamdulillah sakieu ge masih ditangtayungan ku pangeran. Eta heulangna teu eureun-eureun nyameran kumaha si buntung teh nya Jana cek Wijana. Bari terus ngarayap kaluhur dibarengan ku Wijana. Barengan ku Widarma hese-hese beleke nalaek teh puguh banget gawir teh kacida nang tawingna. Tadi mah geus namru ku jurus alit tetelah hebat pisan wawasenan. Kurang-kurangna mah matak bobor karahayuan. Eta leungeun buntungna dipake ngahancadahan oge nepi ka peunggas. Jeung eta deui tadi make jurus pesot oge teu mempan kana leungeun buntungna. Wijana ngebrehkeun pamujina. Mun eta we hanya ka beterjengan jeung jahat. Nya kitu puguh tapi cek kerasaan mah moal manehna mah moal nepi ka babawa. An kitu sote sigana mah manehna oge sarua jeung urang-urang butuh keterangan oge atawa hal anu sejena. Pan tadi oge kitu pok-pokana teh cek Wijana. Nepi ka bibir jurang Wijana gentak mieulan terus ngebantuan narik leungeun Widarma. Bareng ret ka tempat galungan tadi tetela lawan-lawanna teh geus teu katempo iring-iringan. Geus areueuh geuning jan. Kumaha atuh? Urang balik we ya. Terus melurus si Jaka. Kayak deui ya. Ieu awak karasa meni asa pasiksa kieu. Duh, cek Wijana bari nyebutan cucuk-cucuk kalimusan nu narapel dina leungeunna. Geus kitu mah maranehna balik di ngamah jalan anu tadi leumpang ngareneng bari telemek teu nyarek duanana pada ngebetem bakuna mah Wijana anu geus semangat cacarita lantaran ngarasa hanjelu. Sanyana mah salahna mah sorangan bet nguku hanting ajena dirina teu terus terang yen kitu kabutuhanna manehna kalahkah neran-neran kaki Jantra nyebut-nyebut jelema jahat anu tangtu ku andi mah moal dipasahkeun lantaran pasti boga pamikiran yen Ki Jantra teh baris ditandasa atawa sakurang-kurangna rek dipasahkeun kanu berwajib. Ayeuna kumanehna kakara kapikiran lamun manehna geus salah dina tindakan gurung gusuh deui. Da lamun teu ngagugu nafsu mah meureun moal nepi ka kudu patelah. Wid
kaki majid mah ulah cacarita nanaon ya. Nah aja bisi bendu antan diheula teh aki ajid tos ngalarang sabisa-bisa mau kuring ulah riributan sabab aya nu rek dipaluruh ngeunaan karena teh lain tapi ha anu sejena wid 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 Andi teh ngabogaan jurus gelap ngampar sedangkan eta jurus teh ngan kapamil ku aki ajid terus dilerakeun ka Abah Uung ayeuna dipiboga ku kuring tapi nah si Andi bet boga deui malahan harita pernah digunakeun ka kuring pisan kutan gitu jan nu matak aki ajid mah tos ngeruh tos tong geruh nyaheug atuh ka hati ari kitu mah keun we malu sejak mah kedeui isu pageto jan ngeunaan ngaloloskeun kana teh aki mursid mah can uningannya entan ku Abah Suta nyaram har nah salah atuh kumaha lamun heug ngurunyung rek kumaha ngajelaskeunana nya eta puguh bingung beb deui tidinya mah ngabaretem deui sajeroning lumampah teh pikiran Widarma mabet museukeun ka karta sanajan nya oge ayeuna mah geus katalian jadi dahuan tapi ari kanya Widarma mah leuwih berat kawijana sasat kasebutna ukur dulur kukut pedah meureun baheula waktu keur di bungbulang lila bebarengan sapapait sama manis najan heubeul papisa oge ari kanya kawijana mah telah as ku jaman kanya anak keuna ku paribasa gunung tanpa tetugan segara tanpa tepian waktos napa miarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.